Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastabdi lia rahmat di kelas 11 MIPA genep. Papisah sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji kaagungan Allah nu murbeng alam. Alhamdulillah dina deungeut ieu patepatan kalaya sehat walafiat dina raraga ngabuluhan acara paturai lineng sareng ngajujurug dunga ka siswa-siswi kelas 12 anu parantos lulus ti ieu sakola. Sholawat miwasalam mugi salamina ngocor ngagoloncor ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, ka jalmi anu saroleh tur dugi ka urang. Sadaya salaku umatna kanu tumut kana ajarana. Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, deungeut ieu teh wuwun kebek ku kabingahan sareng kabagjaan rehing siswa-siswi kelas 12 parantos tamat diajar. Mungguh are waktu asa nyiak pisan sojorelat. Asa kamari keneh simkuring sapara kanca munggaran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah mulang deui neraskeun sakola ngan honta hareupeun sareng cita-cita. Katenan wae salami 3 taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten paninengan. Di dieu di sakola urang geunah pikabetaheun, simkuring sapara kanca diajar neangan ilmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan. Bari sakapeung sempul guyon, gogonyakan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadaya bakal janten paninengan nu moal kahilapkeun. Atuh kasaehan Bapa kali Ibu guru sadaya ilmu panyurehina anu didugikeun ku simkuring sapara kanca tangtos bakal nyerep dina angeun janten obor anu nyaangan jalan sorangan. Pamugi ilmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi sapara kanca. Pamungkas nedapi doa ti sadaya, pamugi simkuring sapara kanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tholabul ilmu, lungsur langsar teu aya halangan, harungan, nyukruk ilmu di tingkat nu langkung luhur. Rupina sakitu nu kapihatur bilih aya barang tu kirang merenah, kecap nu kirang larap bilih aya kalimah nu teu karaos ka manah. Neda dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.